Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitrati wa bi'al ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Tuh kan nya nu mantak barang cakan mantak urang urang dek gadahar daging mangga dek gadahar lauk mangga halal sanu haram-haram ulah eta cenah ahli tasawuf lain deui ahli tasawuf mah eta nya ngaharamkeun salah ngaharamkeun yang umum yang nyana jang nyana ge salah lain ngaharamkeun ngan pantang maksudna naon dek ngazuhudkeun diri menuju Allah lantaran loba efek tina seubeuh beuteung bakal ngepek kana loba nginum tina loba nginum ngepek kana loba hees tina loba hees efekna bodoh lantaran teu kaburu maca Quran maca kitab maca hadis nu seubeuh teuing mah boro-boro maca sorangan ngaji babarengan gendek na ngalentuk bae eta teh akibatina loba teuing ngadahar wudu tuh sial cek dina teh aing kaberi iya teh mah sih beriheun eta mah efek mun ngadahar daging ieu efekna mun ngadahar lauk ieu efekna mun ngadahar ieu efekna ngadahar sangu ieu efekna ieu teh dek dimurnikeun awak teh jang nyana teu meunang ngajak batur macan maksud ka Gusti Allah secara utuh nyana mah maksud ka Gusti Allah beda maksud murang lamun di imah tangga pamajikan macan maksudun ka Gusti Allah secara utuh anak can maksudun ka Gusti Allah secara utuh kitu kene santri kitu kene tamu-tamu atuh kudu beda urang mah urang bae anak jeung pamajikan dibere nyoho ge ulah naon nu kira-kira ngaganggu ka urang ulah dibejaan ieu akang mah ieu ukurna saupnya serius jasana saup teh kudu bebeja langkah-langkah dek Allah mah sorangan bae boro-boro diomongkeun ka batur pamajikan ieu teh bejaan geus bae sorangan kurangi daging kurangi lauk kurangi sangu kurangi satu saat teu ngadahar daging jang sorangan ulah diharamkeun anti hungkul pantang dek ka Allah besi jadi gangguan ngaharamkeun silaka sahanu ngaharamkeun man harrama zinatallah ulah sok haram-haram lah ka daging ulah sok haram-haram lah ka lauk ja Allah ngahalalkeun banyak ku Allah dihalalkeun kurang diharamkeun terkutuk sia kajian kukuman cenah ieu nasaut teh dek ka Allah lain datang ka Allah gajungkal sia bohong sia ye cenah mah tasawuf sagala haram sikut habak kos kitu ieu gubruskeun ieu mah cenah ka sapeker haram talian nya jeung sapeker urusan tasawuf mah pribadi norekat ngaranna ilmu tasawuf ruh da torekat ngaranna mantak lamun teu boga guru cilaka kajian gogoman ayo sia geura haramkeun daging man harrama zinatallah emang jahiliyah sia ayo sia geura ngaharamkeun lauk cara ngaharamkeun jahiliyah sia musyrikin baheula jawab ku Gusti Allah man harrama zinatallah allati akhrajal ibadi qulgujang ka mangmatan hamba ya diharam-haramkeun dahar pokona mah pas urang keur loba yo kamari ieu keur bulan haji teh ayo dahar ceulina dahar buntut geus bogoh kalilipa dahar asuh sagala naon garang-garangna ati dahar geus bogoh ceker mah teh wajib dahar hulu lah dikamamanakeun hulu geus tinggal kieu bae titah salat geus teu bisa bola nih mabuk hulu numantak kulu wasrobu walatus ribu ulah loba teuing innahu la yuhibbul musrifin cilaka ulah sok ngaharam-haram awas bahaya sanajan urang deuk ngasauk teu beunang diharam-haram paling ge teu ngadahar ayo urang lah saur
tasawuf di imah urang datang ka kue sangu nanaon tamu nu aya panjana mah can tasawuf kunaon diajak nasawuf atuh kurang teu disuguhan naon kurang ge atuh tamu mah tamu urusanana nyana nasawuf ge tamu mah pun genderuwo ieu tamu geus kesangan bae bangona teh geus lain deui wah ieu tamu berarti can dahar kajen kumaha ge ulah aja dibere dongeng mama di dia mamna sadinten sakali geh ngan 2 huap doang lah cai ge sakieu sebab mama tasawuf cak tamu teh leg-leg ku sia tasawuf aing moal ka dieu deui balik aing aing lapar dibere dongeng atuh tasawuf ge yana Nanda Kangjeng Nabi kurang kumaha tasawuf raja tasawuf Kangjeng Nabi teh raja zuhud Kangjeng Nabi ketika aya tamu ngeureun Abu Bakar kade aya teu jang nyuguhan oh aya suguhan namun kebenaran eueuh di Sayyidina Abu Bakar Umar kade aya tamu ieu tah suguhan di imah teh aya naon berarti kan nyuguhan teu diajak tasawuf cara Kangjeng Nabi 2 poe 3 poe saminggu teu dahar atuh kuat namun ka Kangjeng Nabi tuturkan Kangjeng Nabi kudu kuburan di dinya atuh tasawuf ajang sorangan rahasia teh mah urusan urang jeung Gusti Allah hanya urang nu nyahona hanya Gusti Allah dia tasawuf pakos kitu endek ngalempengkeun diri ka Gusti Allah ilmuna ilmu tasawuf metode Minhajul Abidin Ihya Ulumuddin nyaritakeun rasa hikam atau illah adapun ruhna torekat madak jelema nasawuf henteu norekat gaya bagan make baju jubah mun cara jelema mah budak leutik make jubah na kolot budak leutik make jubah kolot make udeng-udeng atuh jadi tontonan kana bagarna ceng ka dieu ceng aduh bener sia mah kos barong bae sia eta kiai nasawuf tapi teu norekat sarua jeung budak leutik make jubah dek di mana bae kadeule kurang ngengkang kajen kumaha ge sebab eueuh rohan nyaturkeun ku nyana Minhajul Abidin teu salah ngan eueuh rohan tuturkeun ku nyana Ihya Ulumuddin teu salah ngan eueuh rohan tuturkeun ku nyana rasa hikam nikung ujianana teu beurang langsung drek jang soranganeun we sek gae tapi lamun encan aya torekatan encan nyaho di mana mimitina ieu nasawuf ujung-ujungnya eta batur tepuguh teu karu diajak nasawuf punyana puguh apal ge henteu teu beurang tamu mah tamu bae dah waduh mantak nu hese ge dan nuturkeun cara abah almarhum di hese teh lain lalagannya nama puasa datang ka lohor aya tamu nu kudu dibarengan buka geus datang ka jam 5 aya tamu nu kudu dibarengan buka bae puasana ngan datang ke jam 5 doang urang mah lain terus bae mama nuju saum atas 100 dinten mama saum bae malah mama mau ngabatalan mama waduh teh mama manukan teh mah teu kudu puasa teu kudu ngomong ai Kangjeng Allah mah babari jasa ya Allah ya mun henteu mangga bae mama maka entos tuh berarti penghormatanana teh kudu dibarengan ieu mah ketika anu kudu dibarengan bae mantap kula ge nurutan eta mah bisa asal eta tamu teu lain dari ge nurutan abah aing ge pokona malah mah abah mangan sapiring ini 2 guys lah ngaleuhan guru guys tapi lamun nya nama eueuh sasabtu terus bae puasa isukna eueuh tamu deh teu kudu dibarengan teu puasa bae terus teu dah eta hese eta kos itu waduh urang ge lamun kitu termina henteu datang ka lohor eueuh tamu tambay namu atuh sia ka aing aing teu buka ye eueuh tamu aduh peuri beuteung aing tasawuf blon teh kos itu hubungan urang jeung Gusti Allah mah jaga urang we jeung Gusti Allah jaka ditu nama lamun aya nu nuduhkeun mah engke bakal hook urang waktu urang teh ketika aya nu maot ragap dah alhamdulillahirabbil alamin kadenge ku keluarga tolol alhamdulillah aing kanyerian nya alhamdulillah teu nyahoeun urang
tatangga abdi manggeus teu bisa salat, teu bisa zikir, teu bisa maca Quran, abdi mah dibere umur keneh ku Gusti Allah, masih keneh bisa ngucapkeun asma Gusti, masih keneh bisa salat. Alhamdulillah ku Gusti dipanjangkeun umur teh jang ngucap asma Gusti. Kitu alhamdulillah. Lain alhamdulillah hadena pae. Eta mah bener kudu telu sama. Jadi makna alhamdulillah heula kudu nyaho. Jadi kudu nyaho mana alhamdulillah heula tah teu karagapkan ku urang mah. Alhamdulillah nasi itu jeung alhamdulillah sieu kan beda. Ngadak lamun teu make tarekat moal beres kajen kumaha ge tasawuf teu make tarekat moal beres. Oh, make bajuna doang ke haram ieu haram itu. Ye, tasawuf si kitu. Tasawuf mah geus di luar syariat teu meunang dibejakeun ka halayak rame sorangan hubungan jeung Gusti Allah. Deuk teu hes-hes kumaha nyana, deuk teu dahar-dahar kumaha nyana. Satungtungnya berhubungan dengan Gusti Allah. Ulah macam-macam, cenah haram, cak nyana teh dahar. Man harrama zinatullah wa thayyibat. Cenah haram make calana. Man harrama zinatullah allati akhraja lahu li ibadi. Allati akhraja li ibadi wa thayyibat. Cenah haram make samping kudu make jubah bae. Man harrama zinatullah. Bahasa zinah kan umum patali jeung pakaian. Patali jeung kerapihan, patali jeung awak, patali jeung ngaguntingan kuku, patali jeung ngaguntingan rambut, patali jeung nyisiran zina ngaran. Umum teh lamun cek ahli mantek mah bahasana teh bahasa universal kuliah. Lak jeung kulun teh ngaranna. Nah, mun dibongkar ka dinya na moal geus datang kasar. Bahasa zinatullah panjang deuleu dina tafsir-tafsirna. Patali jeung rambut Kangjeng Nabi kamamana selalu nyisiran, bahkan satu saat Kangjeng Nabi ningali di ember aya cai mantes nyisiran teh ningali ka ember Kangjeng Nabi teh ka cai. Sahabat naros, "Ya Rasulullah, ai kitu tuan osok ngaca." Lain osok-osok deui lantaran di luar ieu menyisirana, kacana di jero, maka neuleulah kula ka cai nu aya di ember. Rapih apa henteu kurang kumaha? Je, ieu teh zinatullah, papaes Allah, rapihan. Ketika kuku para ranjang, tuh bagus. Batur mah ternak ayam, nya nama ternak syaiton. Teu beres ieu tah. Kuku guntingan. Zinatullah. Nah, iyalah nu patali jeung pakaian, nu patali jeung kerapihan kuku, kerapihan rambut dan lain sebagainya. Saha nu ngaharamkeun? Man harrama zinatullah. Ieu ayatna secara syariat kudu dibejakeun. Adapun secara thariqah pribadi ndek belah mana urang ieu ngamimitianana zikirna ndek naon mulai roh urang ndek dikamanakeun lantaran ibadah teh ngan sakadar datang ka qalbu aya nu datang ka sir aya nu datang ka ruh engke zikir ge kan beda-beda lama budak lama sudah lama luba lama wujuda dan lain sebagainya teu bisa disumut ku rasa hanya guru nu nyaho mantap kudu boga guru mursyid. Aya cenah di itu Haji Mursyid. Haji Mursyid tukang ngaut temantu. Boro-boro ngaguruan batur. Iya. Mentak kadeuleu bae jelema tasawuf make minhajul abidin teu norekat tatasawupan. Ngaranna mutasawwif tatasawupan. Ieu nu bakal cilaka. Hihikaman cilaka tatep kudu boga guru. Berangkatna di mana jadi tegap make sampingna tegap pakai calanana tegap lain bubuatan sebab naon terkendali di dieu teu meunang ngajak batur teu meunang cegekan ka batur kunaon sih make calana ulah teu meunang kitu tasawuf mah ya itu nyana bae batur babatur sakitu ge geus bagus katutupan auratna kecuali bolong di dieuna calana bolong dah. Emang kunaon gitu? Atuh maksudna awewe teh calana bolong. Emang kunaon? Atur rada gedean we setik. Kitu kuduna. Nah ieu anu kuari cilaka tatasawupan. Akibatna ilmu tasawuf dibawa ke syariat. Ya. Cilaka. Baju tah mah rohna thariqah. Aya nu ngatur deuk kumaha. Matak bakal tegep kajen ku kumaha. Gusdur ka mana-mana Gusdur bae. Teu make kopiah make batik Gusdur kiai Gusdur bae. Agim sok itu geus make udang-udang henteu di kiai-kiai. Ieu mah keur carita antara jelema nu norekat jeung nu henteu. Pake udang-udang kilu bila perlu moal anu nyaikeun. Gusdur teu make kopiah kiai Gusdur bae.
Itu kumaha mualaas ku sebab pakaian zinatullah aneh urang lamun heula Habib Lutfi di bandara emang kumaha gitu buukna nama di sisiran make dibeureumman segala rupa jadi beureumman nya nama buukna urang teu katenget sugan teh lain Habib Lutfi make lepis ka dieu wah biasa moal aya nu tenget saeutik deui mah make anting atuh sarua jeung urang Belanda teu katenget mah tapi ban batinna tetep baik ketika orangnya iya Habib Lutfi teu make kopiah buuk beureum tetep urang sujud bae mualaas ku sebab kos kitu ngapa urang batin urang mah ye teu kieu eta kamari make samping gua make salana teu hayang aing mal sasalaman emang urang teu hayang kamari mah ke jubah gua make celana teu hayang berarti batinna satungtung batin ayaan make celana nya tetep bae make samping, make jubah, salah, tuh make kopiah sekalipun, hampura, malah nu ngomongkeun, paling ge, kiai, keur teu make cah, keur teu make kopiah, keur jadi mamanukan masalahnya. Ikir carita ahli Allah, marobah emang kumaha gitu, tah nu sok robah-robah mah, aing belu ka si eta, ngonong kamari mah keur make jubah bener asa, tapi kudu make sana, tayang, ieu urang sasalaman embung sasalaman eueuhan batin urang teu katarik ruhani urang teu katarik man harrama zinatullah allati akhraja li ibadihi ditita urang make baju nu bagus make pakaian nu bagus zinatna nu bagus anu urang serem ditita dengan motif syukuran ka Gusti Allah sebab cek Gusti Allah Kanjing Nabi nyaritakeun idza wasallah fausi di mana Allah ngajembarkeun ka harta anjeun jembarkeun maneh ulah urang boga duit jutaan aya make pakaian tambalan ditambah mah duit bae cenah pakaian tambalan abe naon tuh abe di Pajar Wali aing ku batur di Pajar Wali ku batur teh ku Allah siapa tolol lain di Pajar Wali si ku jelema tolol wali bakti Allah sanajan make baju bagus wali baik sanajan make jadi tambalan air rudin lain wali mah lain baik sanajan make baju rudin wali mah wali baik sanajan make baju bagus lain mah lain urusanana teh mah urusan hubungan jeung Allah ngan kumaha keur carita man harrama zinatullah pake dicita ulah urang bagus aya nu bagus make nu jore cak Allah sakitu sia ku aing dibere duit dibere pakaian nu bagus pake nu jore bae dibeulem sia ku aing kabelum kage kajian kuku mana itu syukuran sia ka aing toh gitu mantak ahli thariqah mah cadi ge beda alhamdulillah ahli thariqah lain deh ketika babaturan amat alhamdulillah lain alhamdulillah bersyukur itu nyukuran artinya bersyukur alhamdulillah Gusti masih keneh dibere umur bisa salat keneh ka Gusti tambahan umur abdi nu panjang hayang ibadah ka Gusti lain hayang nanaon abdi dunya Gusti geus uninga abdi teh hayang kana dunia Gusti bakal ditinggalkeun abdi mah hayang teh nambahan berbakti ka Gusti batur nu nyaho alhamdulillah ya tuh lain alhamdulillah mendak ulah salah nerapkeun sing hade kos aya orang Arab datang ke Indonesia nyara resep kuda begitu resep ka kuda mana kuda nu pang bagusna ieu aya deui nu bagus ieu aya nu bagus aya ngan ieu mah kuda nu paling bagus istimewa ngan make wirid make wirid jadi mahalna meuh mahal ku wirid ieu mah maksudna kumaha ari ieu mah hercia aya ieu mah lamun hayang lumpat make alhamdulillah lamun hayang eureun bismillah ieu kudana nu bener cek urang Arab bisa dibuktikan dicoba punyana alhamdulillah oh genjak bener alhamdulillah wah kapal dong kencang biasa begitu coba ya keren bismillah ji bener oke saking masya Allah dibeli mahal-mahal biar kurang Arab baliknya alhamdulillah langsung koplak alhamdulillah mual naik alhamdulillah wah kencang biasa seri urang Arab mantap alhamdulillah wah kekenceng lah tuh wah kayak jurang ya keluar pokok bismillahnya lah pinggol gede ingat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah masya Allah ngejat doi bismillahirrahmanirrahim nyana
Bismillahirrahmanirrahim kuda bismillahirrahmanirrahim kulantaran nyana salamet untuk kajuran nyana turun kan bersyukur ka Gusti Allah sujud syukur teh ngadoa alhamdulillah kuda lupa nyana ditinggalkan sial waduh gara-gara alhamdulillah kuda otok ka ditu terus ngadoa-doa nyana alhamdulillah gua ngejak ka ditu nyana tungtungna di leuweung sorangan geus lah bari ngalek bismillah wae atuh mal maju-maju ye nyana eta salah wirid letek gadidik teh si gade ieu mah berena bismillah ieu alhamdulillah ya Allah akbar tah salah tah kuda diwiridkeun alhamdulillah haju nu numpakanna teu sapagodos atuh kabur tuh pernah ngadeng alhamdulillah jangan ngejak bae tuh rek ulah salah wiridan sok aya jelema masalah wirid kuda dibawa ka dieu ieu cenah kieu kunaon loba teuing wiridan Quran jadi edan moal ngedankeun Quran mah malah nenangkeun pan atuh bisa jadi edan ge lain Quran ieu hatena ieu baca tanya Quran mah moal ngedankeun Quran menenangkeun zikir moal ngedankeun nenangkeun ala bi zikrillah tatmainul qulub cenah mah loba teuing zikir jadi edan lain zikir lu edan ieu hate ieu sia sanajan teu zikir ge emang pedan mah budak ge aja eulah sasakalana kuak-kuak pasti mengkol hate lain Quran jeung zikir Quran ngedankeun dongengna di mana zikir ngedankeun malah emang ekstasi malah ya alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta ngedankeun hadisna bro cenah loba teh wiridan jadi koleng lain wiridan anak kolbuna nah namanya kudu setahap nah iyalah man harrama zinatallah budaya orang make calana budaya make samping budaya make jubah masalah nu penting mah katutupan aurat sanu ngaharamkeun man harrama zinatallah allati akhraja liman sanu ngaharamkeun papaes Allah anu geus dikurung ku budaya-budaya allati akhraja libadi anu dikeluarkeun jeung hamba-hamba Allah minal libas tina pakaian-pakaian wa thayyibat jeung kadaharan-kadaharan daging onta daging sapi daging embe dan lain-lain sebagainya al-mustalirat mengeunah-ngeunah minar rizki tina sanu ngaharamkeun ngan kabelah dituna ditatar make adab-adaban nah mulai syariat ieu posisi di mana ieu mah posisina teh di negara nyana sebagai naon PNS atuh ai jadi PNS mah ulah gagaya bagan make samping engke nyana ka kantor make samping sanajan samping BHS engke di itu seserian bae waduh engke nyana ketrek adzan makomna lain gua mau make jubah atau lain tetep bae bupati kudu make setelan bupati bae memang geus kos kitu diciptakeunana di negara demokrasi ku Belanda bupati seperti kitu bae ulah dirobah aju bupati make samping ulah kitu keneh kiai ieu mah kiai ulah make lepis kiai make lepis waduh cek muridna kadi kiai kadang ye menang kacamata hidung ya kiai pan sebelum sekalian jadi copet kiai itu sama kom kullu makom makol kullu bidan rijal jadi kudu diakurkeun jeung makomna ngan urusan patali jeung libas eueuh diharamkeun kabeneran kadituna nasawuf ayalah paranti pakaian khusus tasawuf tahap awal mah ieu tahap kadua mah ieu tahap katilu bebas tahap awal mah beda abri ge abri tahap awal kieu tahap kedua kieu tahap udah hayang jadi kolonel jadi letnan jadi jenderal eta teh kudu mapas dan lain sebagainya siksa heula sarua torikoh get nah keur leuweunganna mah sesuai jeung petunjuk guru kieu kedua kieu nu diopedan dina batinna ge naon heula teu meunang langsung engke ka dituna suudzon bae mangga ku ari anu haju langsung ngamalkeun minhajul abidin suudzon teu apan aya torikoh mah menuju kana pangkat kewalian
KBG kapan kudu sadar urang teh ya bahwa ieu teh diatur ku Gusti Allah encan salah amat mah teu meunang diomongkeun geus bae atuh urang bae geuneuh bener rapi ke urang geus bener geus rapi geus datang ka aya ner hijab dibuka kan geunah aya hijab dibuka emang nikmat ngucapkeun Allah nu ngarasakeun sabulu-bulu ngadenge Al-Qur'an boro urang maca ngadenge kadenge sabulu-bulu geus geunah qurratu aini fis shalah eta mah hese dicaritakeunana nikmat pribadi penemuan pribadi ngeunah hijab da geus disingraikeun lantaran tadina nyana berusaha nyingraikeun sorangan dunia dipicen makhluk dipicen nafsu dipicen setan ge dipicen emang bisa justru aya petunjuk ti guru kieulah cara ngaleungitkeun dunia kieulah cara ngaleungitkeun makhluk kieulah cara ngaleungitkeun nafsu mantak lamun urang langsung terjun make hikam edan duduh nah ieu man harrama zinatallah allati akhraja ceker carita syariat pake masalah masalah ngan kabelah dituna ke adab-adabanana ieu mah santri ieu mah ustad ieu mah kiai adab jadi kiai adab jadi ustad adab jadi santri dan lain sebagainya nah gol ya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisah bejakeun ku anjeun Muhammadiyah ieu papayas Gusti Allah teh anu terbuat tina berbagai kainu asli nama tatadina teh ieu tina dangdaunan atawa tina kapas-kapas atawa tina tangkal-tangkal atawa tina bulu-bulu eta teh lillazina amanu pikeun jelema anu ariman waktu fil hayati dunya dina keur di jero alam dunia ieu istiqomah hakna untuk alladzina amanu kulantaran hirup teh lain jeung nu iman bae aya Kristen aya Protestan aya Katolik aya Buddha aya Konghucu dan lain sebagainya berbagai-bagai agama kafir nyana ge kapan manusia nyana ge sarua boga adab-adaban milu wa insarakahum fi hadarum sanajan rejeungan dina make pakaian teh jeung lian mukmin ari hakna mah ieu teh jang mukminin mukminat ieu teh jang ngabdi ka Gusti Allah ieu teh hakna mah jang mukminin pakaian teh jang mukminin jang mukminat jang ngabdi ka Gusti Allah adapun eta mah di luar mukminin hanya rejengan doang nu mantak ka dina khalisatan yaumal qiyamah khalisatan teh tangtu yaumal qiyamah dina poe kiamah engke anu bakal kanyahoanana ka hakan jelema-jelema mukmin istiqokna hakna ieu pakaian teh jang jelema mukmin kanyahoanana engke khalisatan yaumal qiyamah di poe kiamah teh bakal dipanggil nyana make pakaianana sesuai jeung aturan atawa henteu ketika sesuai jeung aturanana henteu israf jeung henteu aya riya maka nyana dimuluskeun ku Gusti Allah tapi ketika engke di akhirat teh sesuai jeung aturanana kugu lalaki teh ieu baina surah wa rukbah tapi ternyata ping-ping diumbar kitu keneh bujal diumbar kitu keneh awewe teh sesuai jeung aturanana kanyahoan bakal najaga yaumal qiyamah lamun make aturan khalisatan yaumal qiyamah memang pakaian ieu lilladzina amanu jang mukminin mukminat kemudian sesuai jeung aturanana di akhirat khalisatan yaumal qiyamah selamat engkena aya teh kapirin mah geus teh diuji-uji lantaran nya nama digejebur-gejeburkeun ka neraka sanajan di dunia make pakaian rapi make pakaian kumaha bae geus aturanana nya nama di akhirat digiringkeun nu gagiringkeun age seuneu Protestan Katolik Kristen Buddha Konghucu kabeh Hindu giring aturan-aturan urusan pakaian nu baca urusan pakaian mah ieu mah dina Al-Qur'an dijelaskeun hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah gitulah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun
kadzalika sakumaha perincian Gusti Allah tadi tentang pakaian tentang makanan anu halal mahalalkeun bae nu meunang mah meunangkeun bae ulah sok diharam-haram geus diatur ku Gusti Allah soal pakaian ieu lalaki mah kieu awewe mah kitu keneh soal makanan ieu sapi ieu munding ieu domba halal nu diharamkeun ieu anjing ieu babi buaya dan lain sebagainya ialah diperinci ku Gusti Allah mana pakaian anu halal tina jenis pakaian anu jeung cara makena mana jenis anu halal tina jenis binatang daging jeung cara-carana nah iya kan diperinci kadzalika nufassilul ayati kaula nu agung merinci kana ayat-ayat nubayyinuha misal zalika tafsir dijelaskeun ieu kahartina liqaumi lamun bikin kaum anu ngarti anu mikir manehanana bainahum almuntafiuna bil lantaran kaum nu mikir eta lah nu bisana lapang ladil pakaian lain asal bagus kurang ditinggalin lah ieu pakaian teh tina sutra oh haram lalaki mah make sutra kok ieu teh pakaian teh ulah asal bae lantaran ieu mah carang kok ulah atuh make carang mah lantaran kadeuleu auratna geus kurang ditaliti ieu teh pakaian teh bagus kemudian teh carang lain tina sutra urang pake syukuran ka Gusti Allah ulah leuwih teuing lantaran innahu la yuhibbul musrifin tinggal dilupatkeun ke kasyariat fikih nu ngatur kumaha cara berpakaian lalaki kumaha cara berpakaian awewe kumaha cara makanan anu halal cek pikir mana anu haram cek pikir tinggal dipikirkan sanggakeun sadaya-daya ka Kangjeng Nabi nguraykeun Al-Qur'an melalui hadis Kangjeng Nabi diuraykeun melalui ijtihad para ulama hasilna arba'ah madzhabul arba'ah tingali urang mazhab Syafi'i uraya Imam Syafi'i kumaha cara berpakaian tina jenis dan jeung cara pakaianana kitu keneh makanan binatang mana bae anu halal jeung binatang mana bae anu haram jeung cara memasakna nah urang mazhabna mazhab Maliki tingali dina kitab Maliki ieu mazhabna mazhab Hanafi tingali mazhab Hanafi kitu keneh Hambali tinggal urang terserah neuk ka mana manutna ja urang ngabongkar sorangan mah ieu Al-Qur'an dengan sakieu doang hese Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq sakitu doang ternyata ulah diharam-haram ulah diharam-haram makan ke jatohna mungkin wajib mungkin menang tetapi kapan geus diteulaan tadi kulu wasrabu atupan eta teh makeun kana ibahah berarti di dieu teh jatohna lain haram tiba kana ibahah geus kaibahakeunana tina jenis bahasa model kitu carana kumaha loba eta mah serahkeun ka Imam Syafi'i lamun dirinci di dia puyeng sakieu geus puyeng eta emang urang mau ciptakeun jang puyeng bae meureun eta kaji teh kos kitu teh nah Imam Syafi'i mulai ngabongkar man harrama man isim mausul min syagil umum harrama fi'il madi bahasa fi'il madi diterapkeun ku ari kana urusan makanan jatuhna ka mana keumumanana datang ka mana walah ieu tina bahasa haroma bae ge mun teu kula barang neulean mah puyeng ya aing puyeng ieu mah puyeng ya kumaha ngararaji mah puyeng biasa ieu aing puyeng ieu mun teu kula mah sadia bae prokol besi puyeng ieu tuh kan kemudian zina naon mana zina coba ditasawur heula kalimat zina teh kumaha ieu teh zina teh secara lafzi kumaha ieu teh secara kitu syar'i didapatkeun zina kana Allah masyaallah terus kadilna allati akhraja li ibadihi nah datang ka dibongkar ku Imam Syafi'i jadilah satu kitab nyaritakeun kitabul libas nyatakeun tentang makanan kitabut tu'amat nah iyalah batur mah ijtihad seperti kos kitu urang mah geus tinggal dibuka bae kitabna hese kadinya nah kitu carana masyaallah mun teu ulah haram-haram satungtung meunang-meunang bae adapun manehanana deuk teu ngadahar naon motifna naon ieu motifna ulah mah cunang geus teu ngadahar daging kiai geus lila tasawuf lain tasawuf kunaon darah tinggi kayak gitu atuh sabodo sama kos kitu geus haram jang kula mah
anggunan atuh asal ngadahar daging da puyang cek teh. Aduh, geus pahara jasa. Eta naon eta teh? Eta mah hurang, kulang geus kebal teu ngadahar hurang. Emang hurang haram kulang. Sangeunahna bae batur mah sabodong jeung urang mah haram. Emang kulang sebab darurat jeung kulang mah madarat. Sedangkan kan teu meunang ngadaratkeun, mentak haram bagi kulang mah ngadahar hurang. Emang kulang asal ngadahar hurang ateul. Kulang mah ateul saawak-awak deurus aya awak dong ieu ateul cekna geus teu bisa digaroan tungtung apa majikan mah jadi karyawan cekna titah ngagaroan sial teu Kiai Haji bloon eta lain deh urusanana jadi berarti teu aya motif-motif tertentu elat-elat tertentu ai asli teh tuh halal bae meunang bae kos itulah tinggal engke dirinci urusan pakaian, urusan makanan, kabelah dituna makin nyudut, makin ngerucut, makin nyudut, makin ngerucut, makin nyudut. Ndek ngabersihan awak dalam rangka zuhud ka Allah, lain deui tamang ke ilmu. Nah iyalah ceritaan tentang inkaran bahasa-bahasa kafir, bahasa-bahasa musyrik, nukunya ada di haram-haram, ternyata halal masalah. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wah, beuki mantep bae. Qul wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.